Sampurasun. Puji syukur ku kasih pangeran tiasa tepang deui dina acara Pani Ismana di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Satu acan urang ngabandungan pangnyepan dinten ieu, ayo urang naneda nyuhunkeun pimpinan Roh Suci. Nun pangeran ulas asih, abdi sadaya nyuhunkeun pimpinan Roh Suci kangge nuyun abdi sadaya dina ngalenyepan pangandika Gusti. Berkahan abdi sadaya supados tiasa ngaregepkeun sareng nglarepkeunana dina kahirupan sadi dinten. Parda ieu disuhunkeun di lebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Atur nuhun Gusti. Amin. Para mitra nyapeun urang dinten ieu dicutat tina buku renungan wasiat anu dijudulan Tarekah Gusti Moal Gagal. Dumasar kitab Jabur pasal 33 ayat 1 dugi 12. Nas tu janten pusat pangnyepan urang nyaeta ayatna nu ka-11 anu unggulna kieu. Ari tarekah pangeran mah tetep langgeng, tujuanna tetep sapanjang zaman. Nah aya rancangan manusia nu sampurna. Arsitek tiasa ngarancang wangunan nu hebat. Tapi ku hiji badai tiasa rubuh. Manusia tiasa nyusun rupa-rupa rencana sareng strategi. Tapi kanyataanana sok henteu saluyu sareng nu janten harapan. Tapi aya hiji rancangan anu moal kungsi gagal, nyaeta rancangan atanapi tarekah Gusti. Para mitra kitab Jabur 33 mangrupa pujian ka pangeran ku sabab kakawasaan jeung kasetiaanana. Juru cutat kitab Jabur netelakeun yen pangeran nyiptakeun langit jeung bumi ku pangandikana. Anjeunna ningali sakumna bangsa sarta teu aya hiji oge anu nyumput tina paningalna. Pangeran ngagagalkeun rancangan bangsa-bangsa jeung ngaleungitkeun maksud suku-suku bangsa, tapi tarekah pangeran tetep salanggengna jeung tujuanna tetep sapanjang zaman. Ieu netelakeun yen pangersa pangeran ngadeg kokoh, teu kagoyahkeun ku waktu atanapi ku kakiatan dunia. Rancanganna langkung leuwih luhur tibatan rancangan manusia. Hayu urang sadar, rancangan manusia tiasa gagal, nanging rancangan Gusti tetep salamina. Percanten sanajan hirup kadang teu tiasa ditebak, rancanganna lumanggeng. Dina dunya nu teu pasti jeung gancang robah ngan pangersa Gusti anu langgeng jeung janten sandaran kangge urang sadaya. Hayu urang ngalibatkeun Gusti dina ngarancangkeun kahirupan urang. Ulah ngandelkeun logika jeung hitung-hitungan manusia wungkul. Pasrahkeun sadaya hirup urang supados janten rancangan Gusti. Percanten yang hirup dina rancangan Gusti tiasa maparin katentreman sareng tiasa masihan kakiatan anu henteu kagoyahkeun. Hayu urang naneudah. Nun Gusti nu Maha Suci, hatur nuhun kangge pangenyepan dinten ieu. Abdi sadaya diemutan, yen pangersa pangeran ngadekokoh teu kagoyahkeun. Rancangan nu langkung luhur tibatan rancangan manusia. Kumargi kitu abdi sadaya kedah pageuh percanten ka rancangan pangeran. Hatur nuhun Gusti, parada ieu disambat sareng disuhunkeun di lebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Amin. Para mitra rupina sakitu kapihatur pangenyepan dinten ieu pamugi janten berkah kangge urang sadaya. Ulah hilap, subscribe, like sareng bagikeun kanu sanes. Margi ku cara kitu para mitra terus ubiung dina ngamasurkeun Injil kasalamatan sasarengan YKB. Gusti Yesus ngaberkahan.